wargi anu mulia mangga ayeuna waktosna ngabandungan pidangan carita Sunda dina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haturan palawargi anu mulia anu sami-sami mikaresep kana pidangan carita tanapi dongeng Sunda, di mana bae ayana mugia sadayana aya dina kawilujengan sehat lahir sinareng sehat batin kalayan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina dangget ieu pribada sejamedar deui carita anu katunda dina waktos kamari alatan kasapi ku wanci oge kapegat ku mangsa. Carita Jaka Lalana anu sejadi pedar dina dangget ieu nyaeta parantos nincak kana bagian kagenepnya mun atau sepatos biasana satu acana pribados medar ieu carita teu oleh-oleh kitu tanya sejana da dihapunten kasadayana saupami teh mah aya anu kalaresan kasabit namina kasebat asmana kalaresan kacacan napina ieu carita atanapi ngaraos kasinggung kitunya tina naon kitu karena naon anu dipedar dina ieu carita aya pihak-pihak atanapi jalmi-jalmi anu kasinggung gitu tah paraosanana ulah kirang-kirang hapuntennya pribados teu aya maksad dugikeun kandinya malihan mah ieu carita teh carita fiktif anu direka-reka anu teu aya pakuat pakaitna sareng sing saha bae anu ngadangukeun tuh khususnya sumangga tuh supados tenyang kolong tingkana waktos ieu cerita sejak dikawitan wilujeng ngadangukeun. Mama ajengan Sanukri harita muruka layon Jumani nu ngajepat di tengah imah kalayan salere hampir bareng maraca bismillah terus dikir oge doa-doa naon we nu sabisa-bisana mending ngaguru estu mata keung karasana ku balarea sok sanajan harita teh kaayaan geus wanci manceran samalah masa kedeng di oge bakal adan lohor atuh di luar imah sabudeureun imah Jumani ngadadak jadi geuman loba sora nu recet tur ngaguru agem marengan sakumna warga nu keur maraca doa jeung zikir. Mama ajengan harita nu mukakeun samping poleng nu dipake ngarurup layon Jumani teh sabari terus dibarengan ku maca doa-doa sareng asma-asma Allah zikir jeung sajabana samalah lolobana mah sabari meuremkeun panona alatan khusu tur ngerasa keung we deui awana tepan samalah nu borangan mah
make jeung mengpeun segala rupa komo eta barudak mah harita ngadon paseret-seret ngariung embung panggang malah aya nu cerik segala rupa. Eta kaayaan teh karasa oge ku mama ajengan nu harita ngaragamang nyepeng leungeun layon Jumani palebah kenca di deket siku palebah kenca eta leungeun Jumani teh aya tanda lahir geuningan, tanda lahir pulas hejo gede nama teu leuwih ti sagede daun kelor. Samala mun teh mah aya nuleukeun daek nelek-nelek eta tanda teh mangrupa gambar haseup nu keur ngebul kalayan dipapaesan ku rantengna urat. Eta rantengna urat teh pulas hejo deui wae sarua ngan semu geuneuk nu mangrupa akar atawa jika kilat nu keur sing barasat. Gap we eta tanda teh dirungkup ku pandangan mama ajengan bari jeung babacaan. Atuh dadak sakala ucuk-ucuk ter we waruga mama ajengan Sanupri jeung layon Jumani harita ngageter rasa pisan kuat kata sidikna abrug-abrugan atuh saking ku rosana eta geteran. Sanggeus kitu selebung we aya haseup ipis muter di sabudeureun waruga mama ajengan jeung layon Jumani teh anu beuki lila beuki kanel ngagulung muih muter-muter eta masak sakurilingeunana waruga mama ajengan Sanupri jeung layon Jumani di tengah imah. Aneh atuh da dikeun kemuter kitu eta haseup tapi warnana teh bodas antukna les weh eta haseup teh saeutik-saeutik nungtutan ngiles duka tingkah mana jadi barengana teh ku awor sora-sora nu teu jelas kadengena. Di tengah-tengah riungan warga nu masih husu zikir jeung maraca doa harita katara mama ajengan Sanupri teh nyuuh kana samping poleng nya samping poleng nu tadi dipake rurup layon Jumani teh anu ayeuna kari samping polengna wungkul kamana atuh layon Jumanina. Layon Jumanina leungit tanpa lebih hilang tanpa karana ngiles duka tingkah mana. Mang Ibah nu harita pangeulana nitenan eta kaayaan di tengah riungan teh kacidaruaseunana ningali mama ajengan nu nuju nyuu gamis nu pulas bodas nu dianggo ku mama ajengan Sanupri kataraji bruku kesang nandakeun rongkahna kekuatan nu harita nguras tanaga lahir sareng batin mama ajengan. Areuna itu tinggali Abah Haji tulungan cek Mang Ibah nu terus nguniang muruka
Mama Haji nya Mama Ajengan dituturkeun ku Buldan. Ari nu lain mah harita teh kawas nu kasima. Kawas nu kasima olohok melong mata simeuteun. Terus Mang Ibah dibantuan ku Buldan nyengkatkeun salira Mama Ajengan bari dina kaayaan reuwas tur hariwang. Hariwangeun harita teh bisi Mama Ajengan kumaha onam, tapi sanggeusna dicengkatkeun kalayan katempo Mama Ajengan harita masih rekes nyebat-nyebat asma Allah. Atuh rada regreg Mang Ibah katut Buldan teh nya ge ningali Mama Ajengan bangun anu capek pisan. Rada lalungse jigana teh. Baji, hei. Aduh, teu naon Baji. Ceuk Mang Ibah. Tumanya ka Mama Ajengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Gusti nuhun. Alah. Syukur aya berkah. Teu guna naon Abah mah. Kan asa nang we ya teh, aduh ampun ya. Teu koro. Cik minta cai teh tiis ka ditudan euy. Teu talangke harita Buldan ngoloyor ka dapur. Maksudna dek mawa cai teh. Ngan teu kebat. Lantaran harita biaci hideng sejapang mawakeun. Ngurunyung deui ti dapur kalayan mawa emuk nu dieusi ku cai teh. Cai teh tiis ti dapur. Ari bisodah. Ti tadi teh kapayahan di wae eta, aduh ampun ya. Bisodah. Kapayahan deui. Nalika nempo kaayaan sarupa kitu teh. Nya atuh dari teu kitu kumaha. Sasat yang harupan kejadian sarupa kitu sasaha oge. Asa matak gegeumeueun atuh. Sokomo ieu kejadian teh. Kejadian aheng teh tumiba ka Jumani. Nu jadi salakina pisan. Atuh dirariung deui we. Bisodah teh. Sabari digaleberan ku Hihid. Nya digaleberan make Hihid ku Biebet jeung Nyi Salsia harita teh. Keur mah ukur hawa teh meuni asa karasa nyongkab panas. Sok sanajan di luar teh can katempo panas, can ketemu panas poe nya geus mangsa mancaran. Kaayaan di Kampung Jenggung harita estu teu tarasi teu sasari. Langit ceudem angkeup. Samalah aya kilat sing barasat segala rupa. Dibarengan ku hawa nu matak bayeungyang. Aneh puguh oge. Da biasana mah pan mun kaayaan alam seperti kitu teh. Hawa oge sok karasa tiris. Ari ieu mah teu justru kalah jadi nyongkap panas karasana teh. Atuh sora-sora nu ngaguru handaruan. Barengan angin nu sing salewor. Teu kudu mata kajadikeun pangeusi lembur harita ngarasa keung. Ngarasa sing paruringkak bulu punuk oge.
padahal tengah poe atuh harita teh. Tapi teu lila kituna teh. Harita kaayaan di lembur kampung Jenggung biasa deui seperti normalna we lah gitu. Samalah langit oge rada meueusan, teu angkep teuing. Eta kajadian teh rubah sanggeus kadenge aya nu adan di Tajug. Awar-awar kadenge ka imah Jumani nu harita keur ngarariung. Si horeng, si mana horeng nu adan di Tajug teh geningan Wa Udin nu karek datang jigana tidak ye geus ngajual daun kawung. Sambalah Wa Udin mah teu apaleun yen Jumani maot. Tur ayeuna warga kampung Jenggung keur ngarumpul di imah Jumani. Da ti tadi teh karek hol ti dayeuh, Wa Udin langsung muru ka Tajug. Da memang biasana sok kitu Wa Udin mah. Purah tukang adan dina manjing waktu salat teh. Jeung deui ti tadi teh boh Mama Ajengan Sanukri, boh Mang Ibah salaku RT, oge warga nu lainna. Duka poho, duka kaweur, duka nu nulis naskahna ya teu rada malaweung. Nalika tadi di absen hiji-hiji kokolot lembur teh salereapan disebutan di absen ku Mama Ajengan Sanukri teh, tapi Wa Udin weleh teu kasebut. Sok padahal pan Wa Udin oge salah saurang kokolot atawa tokoh di kampung Jenggung. Atuh ingat-ingat harita we balarea teh non gitu nalika ngadenge sorana nu keur adan. Ngaso heula mitra ngaso. Sateu acana carita dilajengkeun mohon atuh pribados bade sejak ngintun heula ieu ka saderek pribados anu satia geninganan sok ngadangukeun dina ieu channel, terutami ka wargi-wargi urang tah sadayana. Di antawisna nyaeta ka saderek Kang Ade Sukmara nya Kang Ade Sukmara di Bandung. Mugi aya dina kawilujengan salam baktos kangge kulawarga oge ka rekan-rekan kerja pamit teh mah di Padamelannya sadayana. Mugi sadayana aya dina kawilujengan ka Ade. Hatur nuhun ka Ade. Atuh salajengna oge ka Kang Mariana Yana nya nu aya di Rengas Dengklok Karawang. Hatur nuhun Kang Mariana tos sejak satia ngadangukeun. Mugi sadayana aya dina kawilujengan salam baktos ka urang Rengas Dengklok sadayana nya. Mohon atuh terasna ka Kang Rahmat nu aya di Kampung Jenggung Cianjur. Oge kum ka sadayana warga Kampung Jenggung anu aya mun Kampung Jenggung di Cianjur sadayana. Salam baktos ti pribados ieu ngaturkeun nuhun parantos ngiring ngarojongnya. Oge kasepuhan ka kasepuhanana hatur nuhun sadayana salam baktos mugi sadaya aya dina kawilujengan. Salajengna atuh ka Kang Jaja Sutarya di Sukabumi cenah tanya mugi atuh Kang Jaja oge
aya dina kawilujengan oge salam baktos ka keluarga, ka wargi-wargi anu aya di Sukabumi, mohon hatur nuhun salajengna teras ka saderek Egi tah anu aya di Cijerah, hatur nuhun Kang Egi parantos ngiring ngarojongnya karena channel pribados ieu. Hatur nuhun oge kana kintunanana ieu aya kurupuk ya. Kamari ngintun bapak enak ngintun kurupuk kange jarangan ngadongeng cenah tah. Hatur nuhun. Mugi atunya Kang Egi oge masing aya dina kawilujengan tur aya dina kasuksesan tadina muka usahana, produk-produkna masing laris manis atunya masing berkah. Hatur nuhun ka saderek Egi. Terasna ka Mas Oyum ya, Mas Oyum anu linggih di Bihbuaraya, orang Jawa Mas Oyum teh ngantos dan orang Sunda ya nama. Dah malihan mah nyariosna oge parantos langkung lembes alabatan pribados. Hatur nuhun Mas Oyum kana pangrojongna oge kana bagian teknis salerus nama Mas Oyum teh ya teh ya. Hatur nuhun ka Mas Oyum oge, hatur nuhun ka sadayana oge ka anu parantos sejak ngupingkeun pedaran carita Sunda dina channel ieu nya. Oge kanu parantos subscribe, kanu parantos like, anu parantos ngupingkeun pokona makum sadayana nya. Hatur nuhun kana pangrojongna. Mugia digentos ku Allah Subhanahu wa taala ku mangrupi-rupi kasayan. Mangga urang lajengkeun deui. Alhamdulillah euy. Geus manjing waktu lohor geuningan ieu teh. Nyaeta Waudin geuninganan duh Gustin Wagung. Aduh karek kaingetan eta abah teh ka Waudin. Karek datang jigana teh dayeuh euy. Pokna mama ajengan Sanukri. Nu harita ngaragamang deui kana muk nu dieusi ku cai enteh. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Anaang abah teh ya. Tah kitu ayeuna mah baleria geus nyaksian meureunanya kana naon bae nu kajadian kajuman di poe ieu. Tah ieu teh salah sahiji tanda anu netelakeun yen jumani teh nu dikukut ti lemut dipiara ti bubudak ku abah teh nya sasatna lain jalma samarang jalma ieu teh disebut kitu teh kulantaran abah teh salila ieu sejak munian sejanya munian kana jati dirina eta budak. Kata mah abah teh sasat katalian ku janji ieu teh nu pernah ku abah dikedalkeun baheula nalika abah masih keneh sok milu ngaji pasaran harita teh ka guru abah nu malita mah masih keneh cumeneng. Sasakali mama ajengan Sanukri ngareret ka Mang Haji Satibi nu harita keur ngadekul we manehna mah. Ngadekul nyanut jalabria bawana nya oneh. Aduh ampun eta Mang Haji Satibi. Duh. Atuh saterusna mama ajengan
ajengan Sanukri teh nyaritakeun deui lalakonna baheula nalika anjeunna di guruna teh nya mohon dan anjeunna teh cenah guru anjeunna teh gaduh sobat anu jenenganana Raden Maulana nu ngancik di Tatar Wetan cenah kitu. Tah eta Raden Maulana teh gaduh garwa dua. Eta garwana teh anu kahiji bangsa manusia, ya bangsa manusia juga bangsa urang kieu atuh nya eta bangsa manusia teh malahan mah teueuh menak ti Raja Galuh cenah kitu. Duka ting saha ngaranna mah da teu kacaritakeun. Atuh garwa anu kadua nyaeta ti bangsa jin ieu mah nu ngageugeuhna di Gunung Gede jenenganana Nyimas Kananga Arum. Samalah mah cenah eta nu ngaranna Nyimas Kananga Arum teh putri raja hiji-hijina putri raja ti Prabu Raga Permana nu ngabahagu denda di Karajaan Pasir Hingkik ngaranna teh. Jadi ditu we meureun ayana di Nagara Jin. Tah harita teh saurna Raden Maulana ka mama ajengan Sanukri, anjeunna teh cenah harita ngagaduhan putra. Samalah mah hampir bareng boh ti garwa anu bangsa manusia boh ti garwa anu bangsa jin teh hampir saminggu rejeung. Dua anak kabeneran pamegat hungkul. Anu ti garwa manusia mah cenah mah dititipkeun ka salah sahiji kolot nu ngancik di wewengkon Garut. Da kulantaran garwa anu ti bangsa manusia mah ngantunkeun dalika ngalahirkeun. Atuh nu kaduana nu ti bangsa jin teh nya nu ti Nyimas Kananga Arum teh tah eta mah umur 2 bulan teh dipasrahkeun ka mama ajengan. Sok cenah pangdidikeun ku ilmu-ilmu agama sangkan ieu budak jadi jalma sajati. Sok sanajan dina hiji mangsa ieu budak bakal jadi wawaris tahta karajaan nu dipimpin ku akina ayeuna. Jeung deui cenah ieu budak teh teu kudu dilatih ilmu bela diri nya sabangsa ning ilmu silat kitu tah nya, ilmu kadugalan jeung ilmu-ilmu nu kararitu we. Kulantaran cenah nu kitu mah eta budak teh geus nyampak nya dina awakna geus nyampak nu samodel kararitu mah. Nu penting mah cenah didik we ku ilmu-ilmu agama sangkan manehanana apal ka dirina jeung apal ka nu nyiptakeunana. Pangpangna manehanana sing bisa sina jadi jalma anu ngabogaan sifat sabar kitu cenah pokok-pokana teh harita. Samalah mah cenah engke mah jaga bakal ebreh katingali mun geus waktuna digunakeun di alam nama sabangsa ilmu-ilmu kanuragan mah. Tah kitu singkatna carita ngeunaan silsilah Jumani teh. Saur mama ajengan Sanukri harita.
Tah gitu euy. Carita ngeunaan si Jumani teh. Eta mah dek percaya syukur. Ya atuh teu percaya oge teu naon-naon. Ayeuna mah hayu urang muru katajuk heula. Pikeun ngalaksanakeun salat lohor berjamaah. Keun engke urang guar deui nu saparelena. Jeung deui urang bejaan heula Wa Udin. Sangkan salerea nyaksian. Ulah ngandalkeun pabeja-beja nu antukna ke caritana jadi nambahan pan kitu geuning ari caritaan mah beja pabeja-beja teh sok kalah ka dituna teh bisa-bisa manyangan tambahan kayak itu teh ngaco we geuningan. Sanggeus kitu mah Valeria singkil dek muru katajuk atuh nu can kacai kacari heula harita teh bebersih anu saterusna dek ngalakonan kewajiban salat lohor. Nya salat lohor berjamaah ditajuk. Da cenah mama ajengan bawah ajengan teh janji engke bada Isya salerea baris ngariung deui di imah Jumani. Sakalian bade diayakeun pangawasan cenah. Oge sijan teruskeun deui carita ngeunaan Jumani nu saenyana. Kitu geuning nya mitra jujutan caritana teh. Aduh panjang keneh ieu teh carita teh ya karek nepikeun ka Allah sakieu ya. Kadinya lewarna caritana teh nya mitra pilih anu ti kamari penasaran asa kumaha cenah ieu teh. Lalakon jakalalana teh tentang naon mangga di Bandungan dukikeun ka jucungna tangtos kapayuna bakal kaguarnya mun. Urang lajengkeun deui mitra. Cak atunya ayeuna mah urang tunda heula kaayaan di lembur kampung Jenggung harita khususna di imah Jumani nu masyarakatna keur nyanghareupan kajadian aheng tur teu asup akal we deui. Ayeuna urang malikan deui ka tukang. Nalika Jumani ngaleos ninggalkeun raga badagna. Sareatna alatan derogaha lapan ku si ladung teh di sawah. Harita teh Jumani teu kuat nandangan ka nyeri. Nepi ka antukna sukmana ngaleos. Tapi ngaleosna saolah aya nu ngiwat harita teh. Da sabenerna mah nalika si ladung nyiksa Jumani harita oge pang namah sidik aya nu ngandalikeun. Bisa disebutkeun aya nu ngandalikeun teh kusabab si ladung harita saolah kasurupan harita teh. Saha cenah nu nyurup ka si ladung harita? Makhluk jeung bangsa naon? Tah kitu geuninganan mitranya harita teh. Alam anu salawasna ngandung Rusia anu baris kudu diguar ku urang-urang ku jalan diajar. Kusabab pangeran mah nembongkeun ka kawasaanna teh lain ngan saukur anu nemrak nu bisa katempo ku tiap makhlukna. Ku tiap makhluk dadamelanana
eta teh netelakeun yen saban-saban makhluk ngabogaan kakurangan. Moal aya anu sampurna, dan nu sampurna mah angin anu maha sagalana, anu nyiptakeun alam nu katempo jeung alam nu teu katempo ku dohir. Oge sagala makhluk pangeusina anu katempo jeung nu teu katempo ku dohir. Kalayan anu mangeran sakabeh alam jeung ngarajaan sakabeh makhlukna. Tah kulantaran kitu urang sadaya salah sawios makhluk dalam Gusti nu Maha Suci nya Allah Subhanahu wa Ta'ala teu kudu ngarasa paling hebatnya. Da urang mah salaku manusia anu salawasna teu daya teu upaya angin ku kersana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawasna diusik malikeun kanu kunu ngadamelna. Aya anu pinter atuh dipinterkeun eta teh, anu beunghar dibeungharkeun, anu jago dijagokeun, anu kawasa dikawasakeun. Pokona mah sagala rupa anu ku urang diaku salila ieu teh, salila ieu di dunya geuningan sabenerna mah ngan kur aakuanan. Kan kur aakuanan hungkul mitra. Dan nu gaduh nama geuning sabenerna estu nu maha kawasa we Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun geus waktuna mah pan dipundut ku nu gaduhna, geuning urang teh teu boga nanaon jeung teu bisa nanaon we di. Matak asa pamohalan mun teh mah di antara urang aya nu ngarasa pang anuna lah gitunya, ngarasa pang pinterna, ngarasa pang kawasana, ngarasa pang beungharna, pokona ngarasa pang emangna we kitu tah. Sok padahal sagala rupa oge moal ngajadi moal ngajadi mun teh mah Allah Subhanahu wa Ta'ala teu ngajadikeun atawa teu ngeresakeun. Tapi lamun Allah Subhanahu wa Ta'ala parantos ngeresakeun, sagala rupa oge nu kudu jadi tangtu bakal jadi. Kitu geuninganan. Kumaha atuh salajengna ieu carita? Mangga diantos deui dina bagian anu katujuhnya mitra. Mohon jalaran waktosna ieu teh parantos teu nyekapan ye, cak urang tunda heula atuhnya. Lalakon jakalalana ieu anu bagian ka genep mugi atuh urang sadaya dipaparinan yuswa tiasa patepang deui dina bagian anu salajengna. Mohon hapunten anu kasuhun langkung luhur saurul bae carekna, ulah kirang-kirang hapunten kasadayana ya. Pribados seja undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.